أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Al-ayah Allahu a'lam. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu an-aliman iladzina la tuharrimu lareng ngaharamkeun aranjeun kabeh thayyibati ma kana alus-alusna perkara ahalla anu ngahalalkeun sahallahu lakum Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh. Ieu teh ayat turun dina nalika lamaha maqaum minas sahabah nalika satu kaum satu golongan di para sahabat itu lejak manehna teh punya rencana atau janji ayulazimu asam. Jadi manehna teh lejak pokona mah kami mari puasa salilana itunya atau wal kiamat kami mah salilana rek udang putih. Jadi ngawajibkeun diwajibkeun ka dirina. Madar berarti manehna punya rencana pokona mah kami mah salila hirup rek puasa bae atau salila hirup rek pokona mah salat putih-putih wala yaqrabun nisaa kami marek moal duka deukeut ka awewe sok santen pamajikan atau tiba kami berjanji pokoknya mau ngahakan ngarareunah di lain sepeda dicarang ke dokter lain ya mah jadi gitu wala yaqulu Allah mah lah kami mah pokoknya masalah hidup mau ngahakan daging aya walayana mu'alal firos kami mah pokokna mati miti ayeuna moal di amparan hestri ya pokokna mah gitulah ngaririweuh dewek nyeun janji ku perkara ngaririweuh dewek ya erek puasanya puasa teh teu kudu janji ereng henteu ngahakan ngarareunahnya tinggal-tinggalkeun itu mandi jam maulidna lamun rek teu ngahakan daging itu boga maya ulah turun bae ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum geus kudu dihalalkeun ku Gusti Allah teh ulah diharapkan ku dewek-dewek kene kalau mun geus janji nazar kitunya kana jadi haram wala ta'tadu jeung ulah ngaliwati batas aranjeun kabeh eta jawazu afdallahi ulah ngaliwatan kana afdallah teh kana parentah Gusti Allah berlebihan berarti nya ulah gawihan kita puasa teh wajib mah bulan Ramadan kumpul ieu mah janji arek puasa salilana arek puasa mah bae ngan ulah janji ulah nazar innallaha la yuhibbul mu'tadin innallaha sayyidina Gusti Allah ta'ala yuhibbu tapi kadang Gusti Allah al-mu'tadina ka anu ngaliwat batas kabeh wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa kulu jeung heugeurana dahar jeung kabeh mimma dina sebagian perkara razaqan anu ngarizkian kumkaran jeung kabeh saha Gusti Allah halalan bareangan halal thayyiban tur ade suci wattaqu jeung kudu sieun aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah alladzi zat antum anu ari aranjeun kabeh di ka Gusti Allah eta mukminuna pada
Gusti Allah yang penting halalan wajiban nyata tina teh hiji halalan karena wajiban tuh nu teu halal ulah itunya anu halal tapi teu thayyib ulah eta oge ai lehok mah lamun ieu mah haram Ya. Asa kumaha teh telepon teh nya. Eta perkara geuleuh walaupun teu najis itu hukumna haram. Nya leho dising-singkeun terus dihakan deui haram. Jadi walaupun teu najis itu hukumna haram. Nah, Eman tadi nama beureun. nu halal bari jeung teu thayyib misalna perkara halal tapi teu alus secara syariat pikeun diri urang. Contoh jelema boga asam urat ngahakan emping. Nah, kitu we. Nah, ai emping namunan meuli halal teu? Halal. Nah, terus ngeunah ka henteu emping. Orang tidak ka henteu. Padahal lamun ngahakan emping teh sok jadi mata. Marurung geus teh, marurung. Itu mata dibawa ke rumah sakit kan itu ya ulah. Jadi walaupun halal kira-kira mudaratun mah wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Nah, sing ka Gusti Allah. Kan iman ka Gusti Allah. Ngaku Gusti Allah teh jadi pangeran maka ulah ngarepak kana aturan Gusti. La yu'akhirukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. La yu'akhirukum wa nyiksa kum karanjeun kami saha Allah Gusti Allah Ta'ala bil-lagwi kana heureuyeun fi aymanikum dina susumpahan aranjeun kabeh. Itu anu secara refleks kalau Pak kebiasaan orang-orang mah wallahi demi Allah lagi gitu. La wallahi nya demi Allah itunya teu diniatan sumpah tapi refleks gitu Latahnya. refleks latah untuk demi Allah teh teu diniatan sumpah ta eta mah lamun kitu mah kita mengikat wallahi demi Allah itu terkecuali lamun dilihatkan sumpah walaki akhirukum bima aqadtum tapi anu disiksa Gusti Allah mah tapi nyiksa Gusti Allah pun kanjeng kabeh bima kawan perkara aqadtum anu ngabundel anu mengikat aranjeun kabeh itu nya al-aymana karena pirang-pirang sumpah itunya biar harap tuh mankos di gambaran sumpah nanti pakai maksud sumpah nah, mengikat hukumna lamun misalkan melanggar sumpah teh itu kudu kifarat rakam lamun anu diniatan sumpah terus dilanggar fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin maka fakaffaratuhu maka ari kifaratna sumpah itunya ila hadis fihi di mana-mana ngerjang sumpah di mana-mana ngalanggar sumpah eta it'amu asyarati masakin mere dahar ka 10 jalma miskin setiap saurang teh samud teh
sakati dalapan lah non samahieun sapoe dahar sampai sapeting dahar kurang lebih saliter namanya ayah saliter lah saliter sakilo melebat teuing saliter lah. Jadi kudu mere dahar ka 10 jalma miskin. Nah, terus saurang teh saliter. Eta teh jeung deungeunang teu teu. Teu ya bae karena Beasna bae. bisi teh kieu saliter saguna saliter adi atur 1/2 liter jeung deungeunna teu bisa. Ieu bae. Lamun erek angka saliter pada deungeunna nama modus. Dahar banjir asangna bae oke. Min al-satima tutimuna ahlikum tina anu biasa dipake dahar ku keluarga aja kabeh. Jadi makanan pokoknya. Lamun urang biasana nu alus itunya. Ya nu eta. Biasa di dahar kula warga. Nek biasa. Ulah hari biasa alus itunya bagian kiparat biasa ambok. Dosa. Au kiswatuhum atawa lamun henteu mere dahar ka 10 jalma miskin dibere pakaian sapamadeg. Urang biasa. Ai sapamadeg bima yusama kiswatan pokona mah pakaian dibere pakaian dibere gamis disewa nama dibere sarung disewa wala yakfi daf'u ma dzukir ila miskinin wahidin teu kaci lamun diumpapkeun ka saurang kudu ka 10 jabah kudu nu miskin kabeh awal tahrir raqabah atawa lamun teu kitu ngamerdekakeun amat anu mukmin nya oleh famal lam yajid kumaha lamun misalkeun erek kisab erek mere dahareun kajalma miskin umum urang mah eueuh da miskin keur miskin yang sumpah deui. Jadi itu bisa barang mereka bantu. Terus erek mere pakaian kudu eueuh deui urang anjukeun eueuh deui. Lamun teu bisa jalan terakhirna pamalam yajid pasyam salah sati ayam puasa ke 3 poe. Puasa 3 poe. Puasa belah. Wa dhahiru annahu la yustaratu at-tatabu. 3 poe teh kudu tuluy-tuluy teu kudu kiparat sumpah mah teu kudu 3 poe berturut-turut erek salam oge aja. Nah, itu pakai kafaratu aymanikum idza halakum ta'ata anu dicaritakeun tadi mangrupakeun kakiam kifarat sumpah di mana-mana sumpah di langit wahfadzu aymanakum wahfadzu jeung kudu ngaraksa aranjeun kabeh aymanakum sumpah-sumpah aranjeun kabeh ulah dilanggar kitunya ngan ulah dilanggar teh malam takun ala fi'li birin au islahin baina nasi terkecuali lamun misalkeun sumpah teh
sumpah narajang sumpah nanti memang merupakan kehadian misalkan ieu lah urang teh boga indung boga bapak boga kasewot urang teh boga kasewot kainu ka bapak teh urang teh susumpahan pokona masih demi Allah lagi aing mati ketik ayeuna muarek waruh deui jeung indung aing teh kitu nya cek lamun kitu eta sumpah kudu dijaga kan teu gitu mah geus sekali bae gitu ada hanya dorakan nanti gede pisannya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Kadzalika yang kita seperti dipertanakan tadi yubayyinu mertelakeun salah ta'ala lakum kabeh ayatihi kana pirang-pirang ayat Gusti Allah la'allakum tashkurun. Intinya pasti alanya kabeh jadi jemaah syukuran karena kita Gusti Allah.